akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa main John? Ya, udah heula ya. Si Kot ari ngomong oge lena udah heula atunya ih. Ih, Jon teh keur hiburan. Udah heula marek udah erek. Masalah ke rumah. Gampang ngomong wae, ngomong naon, di Jon teh takbiran gedong ke ato mah ato. Dengikeun ya ye Jon, bapak teh bisa uih. Bisa uih. Teu bisa uih ayeuna teh. Bisa uih kunaon? Di ditu seueur pada malan kene. Di ditu teh. Atuh abi mau duit jajan mah bukan duit kan. Jadi ngikut heula, ayeuna teh maneh budak panggedena lalaki hiji-hijina. Hiji-hijina nya. Si wayang. Oke, suka mun loba dulur. Pang nyambutkeun eta. Gampang mah Anu dulu bapak mah. urang. Gampang, Jon bisa Mah bisa sorangan. foto. Ulang ke mana dulu datang ka dieu mana eueuh mangkat. Wah, kumaha pan nodon mah. Erang ke emak ku dulu Tutupan yang tutupan ku kena kita. Mangan sorangan. Oh, tenang aya Jon ieu, ke Jon mah hadapina. Tibang tamu-tamu dulu nah tuh mah pamana ieu. Jon ke hiburan ieu, Jon. Tuh mana mah di nembalan wae, di mana nyaho teh. Mah lain maksudnya Jon. Dengikeun kira. Jadi dengikeun mama. Lu mama nyocosna bakal Jon nang sakali, mama ke 10 kali. Coba ke petasan. Atuh mana teh ngadengi sih omongan urang teh ngadengi wae. Dia ngadenge mah cuman Jon teh kesebut Jon teh bunga puasana cacap. Alhamdulillah bunga bae jeung teh bedu kumaha oge. Semua ulah nyocos wae nyaho Jon ge kendeng Jon atonggo ya mah hiburan kesel ngadenge mau wae ah. Atuh mana mah diberinya aku mah teh nembalan. Mang boga bibir mah. Cuma patuh nembalan. Nembalan wae tuh. Mogat lah Jon Kalau di berenya teh pancena kita mangkat dia Jon teh ka barudak ka itu bisi nangguan di ditu kabeh ngadulan bunga Jon teh ngomong kakak mangkat tuh tembung kan ngikeun orang indung ngomong Gideng nah si mama mau apa kata bang ulah ulah penting teuing balikna Jon isukan salat nah assalamualaikum isuk waalaikumsalam kok tinggalin mah tuh pan makanya ngikeun geura omongan kolot teh bas itu jadi tinggalin pan tuh ini kenceng gitu geus kan itu we geus takbiran assalamualaikum mak waalaikumsalam ampun wah suka ngebantu Jon ge nyaho pan suka debat tamu pasti kudu disambut ku Jon ampun ieu mah ke bawel na mah hi kitu teuing nya batu mah henteu sih mah teh ah bot ah mamet bulag lah takbiran bos Jangan gue kamu ya kayak dina lah karek ngadulan takbiran soalna lulus lulus takbiran tah takbiran atuh gimana wae momen alhamdulillah untuk bolong-bolong tambah apa namanya kaburannya malam ya ampun ayo Jon teh can balik sungannya Jon kok can balik teh kue ge masih aya keneh da eueuh keneh can dimak samana nya budak teh can balik teh masjid atuh berang manten ieu ada jarah ka makam teh Sebelah wae apa nya ieu sebelah wae dah jadi kapan ieu mah di kita panggil ieu meureun di makam yang besok keneh Assalamualaikum. Hah?
kemana? Bisa jalan ayah tapi kemana sih emak? Astagfirullahaladzim, kemana? Iya juga kucing-kucingan kemana emaknya? Coba dulu lah. Mana sih emak sih aduh udah wae sering beuleuh ieu gendong teh ayo mah. Halo. Aduh, kemana dia Jadi aku lah. Mati selingkuh. Masih aja dana ayah. Kemana sih emaknya? Yang Arab-Araban wae pimelangeun aing bu endong teh ampun. Ieu mah bebar teh. Pi ieu kemana bu endong jangan teu ya. Mau si emak, buat yang si emak ya. Napa ya mak? Kue ngena mak, si mana sih nuang teh ya? Mak, kamar si emak. Buat dia. Mak, mama ampun, capek. Nih, kieu kan wae. Mak ampun siapa kuat deh macam balikan wae. Pelan. Mak ya tuh jadi kalau si mak jadi eset kan balikan wae. Banyak deh. Saya buka kah? Yang si mawe doana. Kangennya kayak itu orangnya aduh si mak kena wae. Mak. Lauk pendong kurang teh. Ya. Enggak. Rumah anu aja imah ge teu bere nyaho. Makan mana ya? Aduh, lebaran silaturahmi ya. Aduh, yang hampura terima ya. Badosa badoraka bang lawan maning balang. Aduh. Aku udah balik mana jagona lah. Heula ya. Wah, cal apa ya? Mana dia? Marah teu itu kayaknya. Lagi udah dimakan sih belum ya nanti si mana kemana sih kayaknya aduh halanya kurang sadar ya mana sih Mai gila Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kayak tadi gangguan Mana ya nu ka mana wae mah? Madu tujuan. Pada di teh urang teh hayang jeung mah bareng. Dan ka makam ieu kalau kan boleh di dinya, boleh mah. Cari kelan kumaha, mama kitu wae sih mama nang dot. Mama atuh ningakeun Jon teh hayang nganjar ka makam Aki. Atuh maneh mah lila, ulin heula da nya geus salat teh. Meni lila manuguan ti tadi di dieu oge. Jon teh arek teh bilang bageut tadi ke salat teh. Jon pas lebaran mah kitu ka dieu. Terus balik ka dieu, ngeri mah geus eueuh ge sajadana doang. Beda mah teh lila nungguan maneh geus mati heula ka makan. Kalau makin ada tinggi sama sabar mah ampun. Namanya jadi ngambek tuh. Ulah ngambek atuh mah. Ngambek mah kayak geus leungit teh. Hampura ka emak, maneh can hampura ka emak tuh. Apa apa? Ayo mah jangan masalah mah. Ayo bagi hampura nya. Bagi sok cari kanjong. Kamu galak mah. Tapi mana ulah kitu wae atuh. Nyambut nyambut teh gerak. Bisa bola mah sing bersih namanya sing bersih emak ikhlaskeun jangan besar bukan salah hampura oge jonya. Maki campur apa Jon maka salah buat teu pacaran Bagi hampura bisi loba salahnya ka Jon. Pasti henteu lah teh maksudna. Di hampura Maneh mah. Sing hampura apa namanya hampura bisa mah. Ini mah dina naon mah coba. Buat rumah perubahan kayak bapakna aya. Ieu bapak ka mana ya? Udah batunya balik Bali. Iya nak kawin deui mah.
Atulah kitu, engke mana daek boga emak dua. Oh enggak. Mama, aku Mane. kita bisa ban kayak itu, ban kayak dia, kayak bere kayak aku mah itu mah iya. Geus kudu aya mah ngupat teh ngupat. Nah, ngomong cek tak heula mah. Ambil bubeng empat kita tak heula. Ayo ngomong wae mane mah. Gitu mah. Depan boleh nunggu apa pan? Boleh nunggu apa nih? Teh itu di dia mah. Jadi pas samping doang kemana gitu kan itu mah. Bersyukur sampai ngumpul oge Oh, eta ge meunang ti Ceu Ipit. Oh, si bagi-bagi cek ipit lagi bagi jeung. Oh, Ceu Ipit geus Hibah. mager, Oh. malana ingeteun. Ngomong mak geus dagang. Gue encan ieu teh mah teh nungguan maneh tadi langsung ka Nangguan kan makan. Jon mah bisa masak mah nangguan Jon masak kan mah Itu pun karunya bising Jon hayang emam ke udah nyiapkeun. Mau mungkin hayang mantul siapkeun Jon mah gede. Heeh atuh ih, nu kotana sorangan ya. Pokok tuh mah. Tuh, tadi geus gede. Bener. Ari maneh. Nyanyi ada apa sekali yang bermah. Heeh, geus. Mama kedengar tuh menang dulu. Eta mah teh. Naon deui juga Mama mah. kada mah Jon mah sebeukeuna warung soalnya kan tadi Jon geus tuang 4 di Bumina itu tuh. Nah, Warung. Warung bal keneh. Engke Jon paling tos geus di makam. Jon kayak ka dieu, pi Jon mah nyaho. Makam paling mana mah? Eta makam aki maneh di ditu, di Bukit Tengkorak. Oh. Deket Rukun Awi nih eta di harueureun cemis. Oh, apa dia? Belah wetan tanyakeun we, ti urat mah nyahueun, aki maneh mah Nya kabeh pasti waraweun mah, pasti aku tapi cuman mate lain agak-agak kumaha sih kono rada teu teuing teh sih. Henteu eta deket ka di Anak hati ibu. heula ieu mah dekeun mah. Jon teh teu ngiring kok bisul Jon teh dari ita palangkakan lempang keripung aja. Ya udah lo berarti ngadang endog meureun jadi bisul. Pamah mah sawet endog, buka endog, jadi bisul. Mama ken salahna nya teh cuma ajeun ka makam nya. Heeh tuh Jung, kadenya. Nya. Heuh, Lagu Kade. lagu mah lagu ke dang barang nya. Heeh, ih. Aya teh sarti pi Malik mama. kula teuing atuh ki mah kalaparan di Anak nungguan mah. maneh. Ah, Dah kemarin tuang heula mah delapan mah soalna Jun. Kudu ka itu heula ka dieu heula dengan makamna hayupan. Oh, saya mah. heuh atuh. Oh, nya. Kadenya, Nya. heuh kade. Ya, salu mah. Lo teuing nya Jon. Ya bisa aya tamu di Jerman ki ka dieu. Jangan paliman. Mama mah. Aku mah. Emang bang beli nanya Balau ya. Aik nanya makan maki urang. Iya. Belah mana po di? Kita baik-baik tadi. Heeh. Memelkan. Heeh. Kayaknya ya main itu. Ngajo. Apa yang aku ngajo emang terjun terjun di kapal langsung ngajo. Yo mah. Awas ngabong yo. Benar. Ngabong awas. Benar. Capek ngabong yo. Mangga. Mangga. Oh, no. Ayo makanan mana nya? Si emak teu ngabejaan geus di tembok apa can ngaran lagi mana makam. Siapa lo bye-bye si kieu. Piling si Jon mah beladi ngata ya makam ya. Dengan keyakinan pasti beladi ya. Pasti ieu man ya. Assalamualaikum ya ahli kubur hampura aki Jon nembe ka dieu hampura pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ampun lagi, Jon sampai kaki ampun lagi. Ampun lagi, mata ngajak aja di Jon kadina telat ya ampun lagi. Aduh sedih aduh. Kenapa bagus? Telah Kak Jon teh ngasuh ka itu ka dieu. Ada jajan, ayeuna udah jajan deui ki. Ampun lagi. Tadi cantik tembok deh. Ingat karunya amat. Joledar Jon telat joledar ampun lah. Aduh sedih. Tapi Jon kudu kuat. Ya bismillahirrahmanirrahim. Aduh aki ampura nyakinya. Kayak emang geus boga milik ku Jon tembok deh insyaallah deh pokona Jon. Itu geus dikembangan si Mat rajinna. Untung bener ya pasti iya ya dia nama iya karena si Bang geus ngembangan teh lah kan ada ajak sih telat sorangan kan jauh deh Oh bersan lah ya.
sedih. Aduh ki, aki ada, aduh tangkal balotong ki, coba si aki teh kalunya amat patah ke hirup narajin pepelakan ikut potong ki, aduh si aki kalunya, si mama deh, ampun teuing lain pelakan tangkal maon ke, anu leubet ieu mah, aduh ieu peot ieu mah, aduh anyar dieu ieu mah jika ngedancepkeun ieu, aduh ki, aduh. Yang, kunaon? Ya coba sedih orang itu Dari jalan. mana kunaon? Ih, jara ieu. Kenang pan ke jara memang ke Kamu dia. makam saha? Aki urang. Aki mana? Heeh. Ya, kalau ini bejaan, iya makam budak, iya mah. Ah mudah. Heeh, Ah, sana lakina. aki urang. Yurat, Heeh. kaya apa dihandap? Ay mana kunaon? Jadi dia makam budak iya mah. Ah, piraku sih mah ieu panjang mah urang keleutik Iya mah makam budak. Budak saha ieu mah. Aya, kalau tata orang itu orang tukang teka itu, ay kurat mah dihandap. Jadi salah tuh. Salah, kamu ajak di dia. Aing mana bolo kalau ceu mah teh. Ah, mana mah talata tanah sih mana mah. Iya. Saha sih emang dia? Orang jaga di dia. Oh, pasti. Oh, bener percaya tuh urang. Hah? Kayak wae gitu tuh dana tuh. Capek-capek cuy, salah diampurannya, dak, ampura. Iya pasti aki orang ya, aduh ki, hampur lagi biar aduh talan teknis ki biar salah makan, aduh dia sedih aduh salahnya makan batalat salah makan dia. Agak si emak, karena ya si emak galak ya, karena ya lah ngajak-ngajak jalan teh pada jotek ngilu barengan. Aduh ki ampurannya jangan joleda lanjut ka dieu deui. Meleng lagi ya. Ki, ya, jangan ampura, hanya bisa ngalomokannya. Moga-moga Aki sing sehat, mudah-mudahan Aki sing ditempatkan tempat anu paling mulia nyakinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dihampura segala dosa-dosa. Amin ya Allah, amin ya Allah ya alamin. Ya Al-Fatihah Aki bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Aki urat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas sekinya berguludu ki paul ki jadek balik ke engke ieu ka dieu deui kinya gebersihan deui kujanya. Aki paling bageus nya kajon keur aya keneh mah mere jajan teu si emak si mama ketua kinya aduh ki ampun ki ujung heulanya assalamualaikum ki tadi salah sih di makam si bos iya THR ya lebaran ya pasti ngepeulan nih merah ya THR bos aduh lumayan ya ambil aja ke mama. Bos kemana wae? Ieu mah aduh Jomi kemana wae? Bos ya, aya urang justru urang ieu. Beneran kapanggih bos ya. Aduh, Memang ya, Bro? ada perlu bos. Ada tuh bos. Kalau lebaran mah ieu mah. Piraku. Oh pasti aya menurut piraku bos ieu. Bos ieu. Bos urang oh tenepi. Pasti aya piraku. Kebenaran ayo Alhamdulillah ya Allah. Gimana ieu? Ini yang muda nih. Apa? Aduh, sepeda hari. Mohon maaf lahir batin. Aduh, bos. Ya, sip, jalan lah. Aduh, bos. Bos ya. Gimana bener-bener. Ih. Oke. Ayo. Wah. THR. Iya pasti yuk. Gede ya toh. Kalau ya 300.000 paling 300.000 ya main. Ya aja. Oke. Rezeki. Obel makan mana? Lumayan. Jadi 300.000. 300.000 ya yakin ya lumayan. Oh, bau nasa bau kumaha mah peraku ya 3.000 perak hayang mah 3.000 kieu si obos aduh bener-bener si obos mah aing mah cang caya tuh gambarnya kieu aing
mah aduh bot. Aduh 3.000 perak, aduh 3.000. Aing biar beli kopi unggul lumayan rezeki mah sakit gitu. Deh aing bemaik merek indung orang gitu. Model tuh kan berubah meureun gitu. Tiba-tiba nu keneh. Aduh, gawat man baju geus. Balik nih bentukanna. Aing. Aduh. Oleh lebaran